nyang ka Bandung. Kira-kira tabuh 5 kuring geus anjeul dina mobil. Kabagian diuk teh di tukang. Dina luhureun tumpukan karung beas. Mang Mahmud diukna di hareup, ngarendeng jeung Kang Kosih katilu supir. Tah si Laing, aya batur ngobrol ayeuna majana. Apa kuring oge si jana teh? Budak 3 ranteng, ngan wowuna ukur saliwat. Teu kungsi lila mobil geus maju ninggalkeun lembur. Beak jalan desa anu taringgul. Bras wae ka jalan aspal. Diuk teh ngeunah bari nyelegon. Dina tumpukan karung beas nyang hareupan ka tukang. Jadi tumpak mobil teh karasana mundur. Lantaran kitu angin anu ngahiuk ti hareup teu nebak teuing. Geus tepi ka lebah mana ieu teh? Karek ge nepi ka ujung Berung. Atuh sabaraha cunduk deui ka lembur. Mun wayah kieu di dieu keneh. Kira-kira tabuh 8 mobil geus cunduk ka Pasar Ciroyom. Harita keneh muatanana dibongkar ku tukang kuli. Anu disebut kios teh kira-kira ukuran 8 meter pasagi. Kuring unggah ka tempat anu dituduhkeun ku Mang Mahmud. Minangkana mah lotengna ngandepek pisan. Lumayan wae ari keur sakalieun ngagoler mah. Matak heran nyaksian kaayaan di eta pasar teh. Sakitu geus peuting tapi kalah beuki rame ku nu balanja. Beda deui jeung pasar di lembur kuring anu bukana ngan poe Senin jeung Jumaah Ungkul. Kitu oge ngan ukur segeuretekan. Tampolana memeh tabuh 10 oge geus tiiseun deui. Meunang 2 poe Mang Mahmud tunggu kiosna. Bari mamatahan kuring kumaha prak-prakan ngalaksanakeun pancen. Teu sabaraha hese ukur purah nyatet-nyatetkeun saha wae anu nyokot barang ka Mang Mahmud. Jeung sakumaha deui lobana anu nyarokot barang teh para padagang eceran. Aya deui anu ngalantarankeun kuring lila ngarumas teh. Nyaeta dina urusan kacai. Wayahna kudu daek ngicik ka belah kidul. Di dinya teh aya masjid lengkep jeung pamandian umumna. Can ge saminggu kuring geus mimiti boga kawauhan. Nya anu panggalana wau teh para patunggon jongkoh anu pagawean sapopoena teu beda ti kuring. Si Ahid jeung si Sole anu matuhna di Kencakatuhu jongko tempat kuring. Si Ahid mah nungguan jongko saning bebetian. Ari si Sole jongko cau. Maranehna mah geus lila maratuhna di Ciroyom teh. Cenah pangna gancang loma kanu duaan teh. Lantaran umumna papantaran kuring. Da ari turunggu di jongko sejen mah umumna kasaluhureun jeung maranehna mah kuring bisa silipihakeun anu keur ditungguan. Lamun kabeneran kudu nyelang heula kacai hal-hal naon wae aya anu dibasar kuring meunang beja teh ti maranehna. Da geuning jelema anu unggal usik pagaliwota teh rupa-rupa ti mimiti padagang nepi ka tukang